yang kasadayana uih deui sareng simkuring nyaeta Asyifa alias Sabila, Gina Putri Permata, Siti Saidah Mutiara Rahma Amanda, Izan Kafil 2 Mahendra, Muhammad Azril Haikal, M. Fauzan Arya Satya. sarta dina kasempatan ieu urang bakal ngabahas lini sareng tsunami di kota Palu. Lini sareng tsunami nyababkan 4.845.000 maotna. Hayu urang tingali informasi salajengna ngeunaan warta ieu. Di tahun 2018, aya kejadian gempa bumi sareng tsunami di Pulau Donggala waktu 17.02 waktu Indonesia Timur, tanggal 28 September 2018. Gempa bumi eta kawasanna 7,7 skala Richter sareng dipusaran di 18 lintang kidul jeung 119,85 bujur wetan atawa 27 km wetan Laut Donggala. tongtosna gempa ieu ngajadikeun ingatan nu sedih kumaha dahsyat dina memori marenna musibah eta. Utamana musibah gempa bumi ieu dituturkeun likuifaksi sareng tsunami. suplai listrik nu parem, kasehatan kaemaman, cai bersih, sareng kebutuhan primer nu lainna nyaeta kanyataan nu dihandapkeun saetos musibah. Wargi Palu, Sigi, Donggala, sareng parigi montong henteu langsung pulih tina musibah eta. musibah leuh nyaeta catetan PBB nu nyatakan aya sahanteuna 4.845 jalma na pupus, 172.999 pangungsi sareng, 110.214 ribu bumi nu rusak. Atanapi dina kayaan sapertos leuh so aya bantosanu daratangan anu ngaringkeun beban wargi. Salah sahijina bantosan nu datang ti Tsuzi nu ngabangun 3.000 padumukan pikeun korban musibah eta. Kacatet total leugitna tina musibah multidimensi ieu nyaeta 18,48 T. Kaulan rinci na kota Palu saageng 8,3 T. Kabupaten Sigi saageng 6,9 T. Kabupaten Donggala saageng 2,7 T. Sareng Kabupaten Parigi Montong saageng 640 M. Kukituna tina warta anu kusimkuring ditepikeun, mudah-mudahan informasi ieu dapat ningkatkeun kasadaran masyarakat supados langkung waspada kana bencana. Simkuring salaku grup 2 ngucapkeun wilujeng hatur nuhun tur tinggal anjeun.